Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pamilon sareng panyatur materi anu kusim kuring dipika hormat sata acana puji sinaran syukur hayu urang panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina danget ieu urang sadaya tiasa kempel dina ieu acara dina kaayaan sehat walafiat. Saderek sadaya dina ieu waktu sim kuring saula kapapancananan jadi panembu catur di ieu acara sawala, dimana aya kelompok hiji anu anggotana nyaeta Mita, Najwa, sareng Sofia anu bade nyawalakeun materi ngeunaan aturan PSBB ketat di Jakarta. Saderek sadaya supados teu nyangkolong kana waktos disumanggakeun ka Mita, Najwa sareng Sofia kanggo ngadugikeun materina. Panyatur materi sadayana tos ngadugikeun pederana. Sata acan dilajengkeun bilih aya patarosan atawa anu teu ngartos ngeunaan pembahasanana mangga dihaturanan. Tah pan urang jadi terang, materi anu didugikeun ku kelompok 2 teh leres pisan yen PSBB teh kedah diketatkeun deui. Kusabab urang sadaya terang pan jumlah kasus corona di Indonesia teh tos ningkat pisan. Komo deui anu aya di kota-kota sapertos salah sahijina nyaeta Jakarta. Salajengna hayu urang pungkas wae acara sawala ieu. Hapunten bilih aya kalepatan atanapi kakilangan salami sim kuring jadi panunggu catur dina acara ieu. Hayu urang tutup acara ieu ku ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.